Sanjaya Garang asli na soba Gelar Raja Warak Pedang Dewa Guruna Abah Raksa Jaga Tembeang Sora tanpa lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wadia bala dongeng tepas Sunda di mana bae ayana wilujeng wengi wilujeng patapang daung deui sareng aki. Dina acara mana nyada dongeng Sunda Tiganaga tepas Sunda YouTube. Kumaha daramang sadayana pamirsa, alhamdulillahnya upami daramang mah mugi-mugi wae sadayana aya hibar doa. Oke, aya dina panangtayangan Allah Ta'ala disehatkeun lahir sareng batin jembar manahna gampil rezekina oge tebih tina balain amin ya robbal alamin. Pamirsa wengi ieu aki alhamdulillah tiasa neraskeun hanca deui nya. Ngeureuyeuh deui madar lalakon nyaeta Jawara Pedang Dewa Sanjaya Galunggung. Dina jejer carios Ratu Candana Sutra. Kumaha rasani lalakon urang Bandungan we sasarengan sakedap deui ulah hilap kangge nu nembean manco nembean ngadangukeun ulah asa-asanya di subscribe we di teke palebah tombol loncengna supados aya notifikasi kana HP-na sewang-sewangan upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kanu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya boga grup WA, Instagram, program Facebook, sareng sajabina deui. Mugi-mugi sasarengan urang sadaya ieu jasa janten pangreuah-reuah anggone ngamumule seni Sunda utamina seni dongeng Sunda. Supados seni dongeng Sunda tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya kisuna parah samakna. Sor awug sareng kukurawuna. Mangga kaparayun sadayana prung. Resi pakarepan nyarita kaki jama. Sanupati kumaha yamun urang duaan nyafungan Candana Sutra. Urang desak babarengan manehna. Sangkanya wacakeun niatna pikeun ngajadikeun Sanjaya lalaki anu ngawurkeun binih pikeun urang-urang silat bangkat. Teperluki cek Sanjaya kuring teges ngajukeun tangtangan ka Ratu Candana Sutra. Kami bakal tarung secara pribadi di Pasir Parawan isukan peuting. Dan anjeun teh cek Resi Pakarepan. Pasir Parawan anu mana ieu teh nu di darat atawa nu di laut? Tanya Ki Jama. Pasir Parawan laut. Walon Sanjaya. Kuring yakin Ratu Candana Sutra bakal datang sarta narima kana tangtangan kuring. Lantaran lamun kuring eleh, kuring bakal sumrah diri jadi palayana. Lamun manehna anu eleh, manehna kudu ngabatalkeun niatna milih kuring jadi lalaki pangawur binih pikeun manehna jeung sakabeh anak buahna. Lamun kitu mah, kuring bae anu maju pikeun ngalawanna, cek Japati liar ngasongkeun dirina.
pikeun jadi lawan Ratu Candana Sutra engke. Henteu. Ieu urusan teh urusan kuring, urusan pribadi. Tembal Sanjaya. Leuwih hade ge kuring bae anu nyang hareupan Ratu kuring sorangan. Kuring apal cara ngarubuhkeun manehna. Ceuk Mega Sagaga. Leuwih hade ge anjeun reureuh bae heula Mega. Kuring bu ngalibetkeun saha bae oge sabab kuring pribadi anu nangtang secara pribadi ka Ratu Candana Sutra. Rupana tarung eta tarung panungtasan pikeun hidup Sanjaya. Cek Resi Pakar pantun. Santeuna pikeun nunjukkeun ka Ratu Candana Sutra ki. Lamun kuring lain babi leuweung anu kudu diuporo diudag-udag ditu ka dieu. Ulun Sanjaya. Hebat euy, kadal ginting kadang nyelengkeung. Ya una ilaing teh jo hebat we naonna anu hebat teh. Tanya Resi Pakar pantun bari melawung kapalayana. Watak Satria Sanjaya ki mirip abdi pisan yang. Naonna anu mirip? Cek Bulan Sagagang bari jeung Jebi. Nya harita teh sawaktu kuring diudag-udag ku Nyi Ijem. Kuring teh teu kabur da ka Sanjaya kitu. Tapi secara satria kuring teh nangtang kawin ka manehna. Hanya kal manehna kalahkah nolak geuning. Har, nah bet nolak sagala lainna Nyi Ijem teh. Anu ngudag-ngudag ka Mang Kadal. Ya, ngudag-ngudag nama bener sabab nyatana Nyi Ijem teh ngudag-ngudag teh ka uing lain bakatku bogoh tapi kuring ditagih hutang ku manehna. Ya, lagi hutang meureun urut jajan di warung sangu. Geus 2 tahun poho can dibayar bae. Atuh kabeh jadi seri-serian ngadenge caritaan kadal ginting kitu. Anu sakabeung sok ngacampleng ka mana mandi. Sanggeusna jempling sakedeung. Kadenge Ki Jama anu kedalisan. Taun kitu anjeun butuh reureuh Sanjaya. Anjeun perlu ngumpulkeun tanaga heula pikeun yang hareupan tarung anjeun ngalawan Ratu Candana Sutra isukan peuting. Bulan Sagagang gancang nyarita. Teu jauh ti dieu aya imah kayu bogana kenalan kuring. Seorang tabib nu pernah ngubaran Ratu kuring, Ratu Dewi Giok. Sanajan teu hasil ngubaranana tapi hubungan kami teh tetep hade. Asana manehna moal kaberatan lamun urang ngarerebeh heula di tempatna. Tapi kaisukan peuting atawa tapi kaisukanana. Keisukan urang anteur babarengan Sanjaya ka pasir parawan laut. Cah, manggih hade nyai. Satuju lah, cek Ki Jama. Urang ini ayeuna bae kabehan mumpung wanci masih beurang. Tapi kuring mah moal milu. Cek Japati liar. Kabeh atuh jadi neuteup ka arah Japati liar. Samemeh aya nu tumanya naon sababna Japati liar nyarita kitu, Japati liar sorangan gancang nyarita deui. Kuring marek neangan adik kuring si Angin Bikang. Oh nya, Sanjaya jadi ingat ka Japati liar. Ka Angin Bikang. Kuring papisah harita jeung manehna sawaktu kuring rek ngabebaskeun heulang samudra. Asana Angin Bikang ge da keur neangan anjeun. Sanjaya teh ngahaja teu nyaritakeun irit Angin Bikang teh kulantaran timburu ka payung sarimbit teh. Sieun ngahudangkeun ka timburuan pihak sejena. Peuting harita Sanjaya jeung rombongan meuting di imah kenalana Bulan Sagagang anu katelah tabib pualam.
Tabib walam teh seorang lalaki umuran 70 tahun, awakna begang, janggutna panjang, sadada warnana kulau, sarua jeung warna buukna nu panjang satak-tak bari teu diikat. Tabib walam resep make papakaian jubah warna coklat. Kedatangan Sanjaya saparakanca diterima secara hade jeung gumbira ku tabib walam. Malah mah tabib walam teh neuneun hormat sarta ajrih ka Jawara Pedang Dewa. Ilmu katabiban kula can sabaraha lamun dibandingkeun Jawara Pedang Dewa. Sanajan masih ngora ilmu jeung kaampuhan kujang mustikana remen jadi bahan obrolan para tabib sejena. Kusabab eta poe ieu kula asa meunang kahormatan anu gede ka sida. Kedatangan tamu agung anu kakoncara ku gelar tabib getih arak teh. Dikitukeun ku tuan rumah Sanjaya Seri Ipis lain agul pedah dipuji. Tapi nemongkeun kasomeahan jeung sifatna nu embung katangar. Najan kumaha bae oge ilmu katabiban abdi mah can aya sacong kukuna ilmu katabiban salira kipu alam. Tos sayaktos najisim abdi anu mihormat ka kipu alam salaku tabib anu langkung sepuh. Langkung seueur pangalamanana dibandingkeun abdi. Abdi ngaturkeun nuhun sageung-ageungna wirehna parantos ditampi di dieu ku kipu alam. Nya sasama tabib mah dilarang lah saling mendahului, ceuk kadal ginting nyelengkeung deui. Banyolna kadal ginting yen kayaan tambah loma tambah akrab. Teu siga-siga maranehna anyar papanggih. Tabib walam ngajamu semahna tepi ka tengah peuting. Wahirna karitiluan anu nyesa anu nuluykeun ngawangkong nyaeta tabib walam Resi Pakar Pantun jeung Ki Jama alias Ki Sanupati anu nyatana geuningan wanoh oge ka tabib walam ti saprak masih ngorana. Isukna kabehan ini secara rombongan nuju ka Pasir Parawan. Maranehna nu ngiringkeun Jawara Pedang Dewa nuju ka Medan Tarung teh diantarana Resi Pakar Pantun, Ki Jama Mega Sagagang Bulan Sagagang Galengan Hate jeung Kadal Ginting. Teu poho tabib walam oge milu dina rombongan. Kusabab ceuk manehna nyaeta ceuk tabib walam harita teh minangka kasempatan anu hade pisan pikeun dirina. Nyaksian tarungna saura Jawara anu geus kaceluk ka aun-aun kawentar ka Janabria. Tenar konang anu salila ieu teh jadi buah bibir para tokoh dunya pasilatan. Tabib walam tembung miceun kasempatan emas na eta. Tepi ka manehna milu dina rombongan nuju ka Pasir Parawan. Pamirsa sadayana, ulah hilap ieu dongeng teh dialpukahan ku afiliasi ti Shopee. Kanca wargi tepasuna anu resep balanja online, anu resep balanja dina Shopee, mangga tiasa balanja ngalangkungan produk atau napiling nu aya di dongeng aki kantun klik ku aya salah sawios produk nu dipajang di dongeng aki nya. Klik selatan produk atau napi produkna. Terus parantosna lebat ka dongeng, ka dongeng deh. Parantosna lebat ka Shopee, miarsa. Mangga dipulah pilih wae bebas pamiarsa bade gulah geuleuh naon bae oge nya. Terus lebet ka Shopee nama henteu wajib kedah ngagaleuh produk nu dipajang di dongeng akina.
sakumaha sakahoyong saperyogina pamiarsa balanja namanya. Oke, saunaki kumaha balai nyawer yalah sasieun sabanjeureun sauna Kang ya. Kemajengan ieu channel hatur nuhun parantos nyawer nepi nu gaduh paniatan tiasa ka akun Dana tanapi Shopee Pay tanapi GoPay di 0852 10 98 239. Urang teraskeun dongengna ah. Di jalan ada ginting sempat nyelengkeung. Lain mani kawas iring-iringan prajurit kadipatennya nuju ka medan perang ieu teh. Anjing lamun disangka kawas kitu. Kumaha lamun disangkana rek ngurebkeun layon. Cek si pakar pantun. Sapanjang jalan pinuh ku sempal guyon tapi hate Sanjaya teh sagumbira anu sejen. Manehna ngarasa kagagas ku lobana jalma nu mihak ka dirina. Nu teu pidaek ngalanteur. Hiji hal anu nyieun Sanjaya rada sedih teh nyaeta eueuhna payung sarimbit dina rombongan. Sabenerna Sanjaya hayang tarungna eta disaksian ku payung sarimbit. Kusabab sacara teu sadar di hate Sanjaya hadir rasa sono ka wanoja geulis prajurit pilihan ti Karaton Laut Kidul eta. Kunaon? Akang teh sagumbira biasana. Cek Bulan Sagagang nyaritana rada ngaharewos. Sanjaya seuri maksakeun. Akang keur mikiran jalma sejen nyai. Sariningrum maksud akang teh. Sanjaya narik napas jero tuluy ngawalon laun. Nya. Sedengkeun batina Sanjaya ngagrentes. Kunaon aing kalah sono ka payung sarimbit. Lain ka sariningrum calon pamajikan aing. Aneh, aing jadi heran. Kunaon ti sabrak aing ngadahar daun seureut ti payung sarimbit hate aing jadi tiblat bae nya ka manehna. Dibandingkan ke sariningrum pamajikan calon pamajikan aing. Nah aya nu rubah kitu dina hate aing teh. Kang, nah jadi kawin jeung manehna. Jeung payung sarimbit maksudnya teh. Sanjaya kaceplosan teh sadar. Payung sarimbit. Bulan Sagagang katempor was salisna cengkat. Lain anu keur dipikirkan ku akang teh sariningrum calon pamajikan akang. Oh, nya maksud akang teh nya sariningrum. Sanjaya jadi bareubeuh ku sabab salah nyebut ngaran anu keur dipikirkeunana hal eta nimbulkeun kacurigaan dina hate Bulan Sagagang. Asana kuring pernah ngadenge ngaran payung sarimbit. Tapi irahanya jeung di mana? Saha manehna nu sabenerna? Duh, bener-bener teu inget, Kang. Cek Bulan Sagagang. Tong di pikiran teuing ngaran eta mah, cek Sanjaya. Tuluy, kumaha si galengan hate? Galengan hate. Akang jeung galengan hate mah hubunganna naon nyai? Anu bener, Kang. Tapi na keur peuting sawaktu manehna sare jeung kuring. Manehna teh ngalindur nyebut-nyebut ngaran akang wae tuluy surasi di sorangan. Waduh, bahaya. Cek Sanjaya katempo rada reuwas. Keur kitu kadenge sora galengan hate ngagero manehna leumpang ka pandeurian jeung Mega Sagagang di arah tu paling tukang. Eyang capek, Eyang, aduh. Heula tuh Eyang. Gogoan pisan cuna si kusir setan teh. Gerendeng Ki Jama rada keheul meureun ka incu suana. Tapi na tuluy Ki Jama teh nyarita ka Sanjaya. Kumaha ceuk anjeun Sanjaya nya perlu urang reureuh heula ye sakejeung.
Kuring mah teu kaberatan reureul laki tapi ulah lila teuing nya sabab lalampahan masih jauh ieu teh. Barina pan urang lumampah teh bari lempang biasa. Walon Sanjaya. Atuh geus kitu mah kabehan rareureuh dihandapkeun hiji pasir leutik anu iuh linuh ku tatangkalan baradag. Kada ginting naik kana tangka kalapa pikeun ngala kalapa ngora keur ngubaran rasa hanaang. Tangtuna kabeh teu heseueun pikeun ngabolongan buah kalapa. Sakali sodok ku salah sahiji ramoge kalapa teh langsung barolong, cai kalapa langsung nyurulung karinandian bae ku Baham. Sewaktu nu sarejen reureuh Sanjaya mah ngalatih jurus-jurusna di baturan ku Bulan Sagagang. Teu lila mega Sagagang ge nimrung manehna milu ngagempur Sanjaya ku jurus-jurus anu gancang jeung ngaruntuy loba. Tapi Sanjaya bisa nakis jeung nyingkahan kana sakabeh gempuranna mega Sagagang. Tapi anu ngagempur teh haheho juh ku kesang sorangan. Alus pisan, cek mega Sagagang. Tapi akang perlu nyaho. Panon katuhuna Ratu Candana Sutra leuwih awas, sarta leuwih seukeut dibandingkeun panon Kencana. Jadi lakukeun serangan ti arah Kenca terus. Tah sabalikna leungeun katuhu Ratu kurang gesit. Tapi leungeun Kencana gesit jeung rikat pisan. Sabab Ratu teh leungeunna kidal. Oh, hatur nuhun Mega. Akang bakal nginget eta katerangan. Jeung ulah ngalakukeun tarung jarak jauh, Kang. Sabab Ratu teh mibana tenggelan-tenggelan sakti jarak jauh anu bahaya pisan. Jadi ulah mere omer saeutik ge pikeun manehna ngalakukeun tenggelan jarak jauh. Nya, akang bakal ngajak manehna tarung jarak deukeut lamun kitu mah. Lamun manehna ngaluarkeun haseup sarta ngarubah wujud, gancang hantem cecekolanana atawa mumuncanganana, kabeh bakal buyar sarta perlu waktu lila pikeun manehna ngarubah dirina kana wujud sajena. Sanjaya unggut-unggutan. Sakabeh katerangan ti Mega Sagagang diperhatikeun pisan sabab manehna mung rubuh dina tarung engke. Bisa dibayangkeun lamun manehna tepi kaeleh ku Ratu Candana Sutra. Manehna bakal kawalahan ngalayanan awewe-awewe urang selat bangkat anu sakitu lobana. Lalampahan dituluykeun deui rombongan lumampah nuju ka arah basisir. Tidinya mah lalampahan teh mapai-mapai basisir bae sabab pasir Parawan teh ayana di wewengkon basisir. Pasir eta sabenerna mah umplukan batu karang anu ngacurungjung badag jeung cepak di palebah puncelutna. Eueuh tatangkalan badag di luhur pasir Parawan, puncelutna datar jeung bulistir. Pikeun tepi ka pasir Parawan kudu lumampah ajeleng-ajelengan ti hiji batu karang leutik ka batu karang sejena. Maranehna nu hayang tepi ka puncelutna pasir Parawan kudu mibanda ilmu ngahampangkeun awak anu luhur. Sabab tungtung karang leutik eta sarareukeut pisan bisa nembus kana dampal suku jalma anu nincakna. Rombongan teh tepi ka basisir peuntaseun pasir Parawan. Dina wanci anu sareupna. Panon poe geus sumurup di tungtung sagara.
Bulan geus mimiti katembong di langit belah wetan. Siap-siap pikeun mancarkeun sinar purnamana sawaktu engke jangjang peuting ngabuka sapinuhna. Di basisir katempo pasir parawan ngajegir pikasieun. Kadenge harita Sanjaya cumarita. Tetap tidak ria bae. Keun kuring sorangan nu bakal ngadago lawan di punculut pasir itu. Kabehan sadar naon anu dimaksud ku Sanjaya. Demi pikeun ngajaga harga diri Jawara Pedang Dewa, daek teu daek kabehan tetep cicing di basisir serta ngantep Sanjaya sorangan lumampah nuju ka pasir parawan. Gerakan Jawara Pedang Dewa dina jojorelatan ti hiji batu karang ka batu karang sajena katempo hampang jeung gancang. Sukuna kawas anu teu napak kana tungtung karang leutik. Atus sakedeung ge Sanjaya teh geus aya di puncut pasir karang anu cepak eta. Sanjaya harita ngangkat leungeunna anu ngeupeul ka arah basisir minangka tanda kajawaraan. Anu di basisir kabeh ngangkat peureupna ka luhur. Hancurkeun manehna. Mega sagagang anu ngagero tarik mere sumanget. Berang kaganti ku peuting. Bulan purnama katempo bengras mancarkeun sinarna. Langit lenglang tayaling-aling. Mega hideung teuing ka mana teu katempo saumpluk ge. Kitu oge mega bodasna. Kalong we nu katempo tinggaya bag hiber kalaluar ti jero guha-guha pikeun nyiaran kadaharan. Sanjaya ngajega gagah ngadago musuhna. Bu panjangna ririaban diulinkeun ku angin laut. Dina kayan kitu, hiji bayangan hejo ngablesat gancang ka hareupeun Jawara Pedang Dewa kolebat. Jeleng, jorelat, juralit kalayang celek. Eta jalma geus nangtung. Ngajaga hareupeun Jawara Pedang Dewa. Tapi nu datang teh lain jalma nu keur didaguan ku Sanjaya. Nyatana nu datang teh saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya hejo. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhunna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Itu deh. Ye, meungpeung musuh can datang kasepnya di babaklan heula ye. Ku ibi di baklan heula awug sakti tah nu amis raos kareueut patak deudeuyeun geura. Meh tanagana bedas ngalipet ganda. Tah ieu ku kurawuna alias sulap jagongna sok geura. Di raosan heula ye babaklan heula meh henteu ieu henteu kakuras teuing tanagana meh gaduh cadangan. Mun kirang tanaga ye samat wae ngaran ibi. Sarwendah kitu nya. Itu deh. Para pemirsa waktosna kabujeng sepnya. Kudongkapna wisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lalampahan Sanjaya galunggung si Jawara Pedang Dewa. Dina lalakon Ratu Candrasra bagian ke-50 kurang teuneun dihaneulem sieum geusan sampeureun urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun. Urang sampeur deui engke pamirsa di bagian anu salajengna nya. Atur nuhun ka sadayana parantos satia manco satia ngadangkeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Urang keur engke di bagian salajengna pamirsa kumaha tarungna antara Sanjaya ngalawan Ratu Candrasutra. Ulah hilap murid kakasih si bungsu aki Mang Otong oge ngadongeng di channel Mang Otong nya. Dongeng Mang Otong channel nate nuju medar lalakon dedemit leuwih buyut. Mangga digempur kapal ditu bilih resep dongeng jurig mah pamiarsanya.
Pamirsa sakitu heula panginten nu kapihatur akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.